Gimana Mang Ewok kamari teh? Urang tas ngagogotong anu gering. Saha geuring? Eta tetangga. Geuring naon? Banyakin lagi berat gimana. Wah, palingan juga gotong gitu kamarinya. Hanya gitu apa milu urang ngagotong meureun. Lain berat gitu. Berat seperti biasa penyakit nate. Oh, naon atuh? Tatangga kamu teh kebiasaan anak atuh aya kitu mah. Gampil. Model Kang Ewok geuningan lamun balik dagang teh. Sok kebiasaan istirahat, ngopi berjuk udut. Miluan ke mau urang. Lain gitu, siat lain kawas urang balik dagang ngopi jeung udut. Ieu mah teu biasa penyakitna ieu mah. Lain biasa barahakan bekilieur ai panggil jeung si ieu. Aduh ampun ting. Hese si mah di bejanan teh duh teu nyambung wae. Oh, lamun hese mah atuh penyakit akalan we. Ya akalan cerita. Ampun.